Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa seserangan deui sok sanes mung di jaman tarang ngalangkungan channel Ponok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana Ratu Kembang Arum. Mudah-mudahan ku anu acara dongeng Sunda teh singa jantenkeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disekelukna anu sami-sami minggat cinta tur mikaresep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumanira ramang sadayana nuhun pisan pembeda mangma eta pisan anu diharepkeun siang sinarungina apunten anu kasuhunnya henteu live streaming ayeuna teh mitra-mitra aduh rada kirang sehat badana kitu nya. Tapi kumaha atunya urang sami-sami ngahibur kok ngahibur sareng mudah-mudahan we sing kahibur kok kagenya eta mitra-mitranya dina dinten kamari teh nalika nyaetana Janis anu nuju atarapi anu sedih nakaranan bareng adenge tur maca naon anu memang disebut tulisan di si Odin mitra-mitra saya acan ngalajengan di acara dongeng Sunda teh tong hilap di subscribe atau acan di like di komen oke anu bade ngadukung ku jalan ngaktifkan super thankna mangakantun aktifkan super thankna anu bade ngadukung ku jalan ngiring gabung ke channelna Ponok Salto oke mangakantun klik gabung mitra-mitranya sepadatnya kolong tinggal waktos rupina ulang dilajeng kedua karena dongeng Sunda wilujeng naukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung mitra kaum dangu sedayana Janis sanggeus maca tulisan si Odin. Janis bener-bener dina waktu ayeuna anu memang teuing kunaon hatena anu hancur nakaranan. Odin Janis harita nu neuteub seukeut karena kertas anu tinggal nana tangan Janis harita nu ngeupeulkeun eta kertas nu saterusna diasupkeun kana laci. Janis harita nu serepet harita ke dapur bi ya aya naon bi terang teh di mana ka mana angkatna Kang Odin bibi teh terang non emang kunaon emang Kang Odin tadi angkat teh naon teh nyarkan naon maksudna teh nyarosna naon kitu Kang Odin teh angkatan teh nyariosna naon sama sekali teh nyariosna naon nah bibi oge teh terang angkat nyawa terang-terang tos teh aya hungkul tuh ka kamarana cek si bibi harita bari gogodeg Janis harita dicari bayi harita manehna nu langsung ini deui mitra. Terus balik di ka kamarna harita tap kana HP. Harita si Odin diteleponan tapi da tetela. Si Odin diteleponan oge tangtuna manehna anu memang bener-bener dina waktu ayeuna. Si Odin anu teu aktif sama sekali mitra. Sabaraha kali bener-bener diteleponan tetap teu aktif. Di WA centang hiji
di telepon oge teu aktif. Para mitra kaum dangu sadayana, Janis harita nu gek diuk harita dina ubin, bari nyarane harita kana ranjang, ceurik harita ngagukuk na karanan bari nangkep tuurna dina waktu ayeuna. Teuing kunaon hatena sara ancur na karana tinggalkeun ku si Odin pada bener-bener manehanana anu memang ngajadikeun si Odin mantek kitu teh manehanana. Eta kahayang manehanana. Manehna nu ngadesek ka si Odin supaya buru-buru nyeraikeun manehna. Tapi buktina ayeuna titah naratangan manehna sama sekali anu memang mung ningali kana surat cereina oge. Rilik harita Janis nu rilik nu saterusna harita nanyakeun nya tenaga pengawal. Mamang ningali Kang Odin. Oh. Tuan Rasidin tu aya emang kemana? Janis naroskeun. Janis nu kesal harita bari ngagejadikeun suku nu saterusna manehna init deui harita. Sajongjongan ngahulang harita Janis anu terus harita manehna naik kana mobil plesur harita init tinggalkeun eta pitempatan. Kuralang kuriling neangan si Odin sok sugan we si Odin aya katingali keur leumpang. Ini di jam 8 peuting di jam 7 peuting harita Janis anu memang bener-bener kulantang kulinting di tengah kota. Tapi boleh si Odin anu memang teka tingali laratanana. Janis reg harita mobil eureun yang ate dungeureunkeun ante eureun di sisi jalan. Sirahna harita nu tungkul kana setir. Janis bingung nepi ka ayeuna manehna can manggihan si Odin ka mana ini teh si Odin. Odin, ampura Janis kah? Cek Janis sarita manehna bari ceurik ngagiguk. Kepikiran naon rupa omongan Janis, omongan Odin sabaktu dina manehna maca surat beureun. Lalaunan mobil anu bergerak deui harita ini tinggalkeun eta pitempatan, balik deui ka imahna. Janis sarita jurut turun harita ngingkig balik ka imahna. Nu saterusna Janis sarita leumpang ka kamar ret harita kana naon ngaranna teh kana sopa berharap si Odin aya di dinya. Sajongjongan nangtung neuteub seukeut kana sopa tapi si Odin memang geus Tapi ari seungit mah tetep we aya awak si Odin anu tangtuna anu sok seungit teh. Masih kena kaambeu karasa kana irung manehanana. Janis tu leumpang sajongjongan harita kana sopa pelangka polongo harita neuteub seukeut. Janis anu melong harita kana sopa. Nu saterusna Janis harita init ka kamarna si Odin harita anu aya di dapur. Bus. Si Janis harita nu asup ka kamarna nu saumur-umur manehna tara asup ka kamar eta tapi ayeuna nu langsung asup ka kamar eta. Kaayaan anu seungit na karanan harita urut tapak si Odin. Katingali ranjang anu geus ditilep atanapi kasur anu geus ditilepkeun ku si Odin. Baju-baju nu biasana sok rantung ayeuna mah sama sekali. Kaayaan eta kamar nu bersih harita gek. Janis anu diuk harita di tukangan meja anu memang sok didukan ku si Odin. Katingali aya gelas anu kosong harita. Caina tinggal setengah deui cai kopi mitra. Janis harita nu neuteub seukeut teu kiceup-kiceup. Nu saterusna eta cai kopi teh langsung di uyup atarapi langsung dicabak teh ku si Janis. Anu katingali masih kene aya haneut eta cai kopi teh. Hatena teh kurang ngageter karana dina waktu ayeuna mitra. Odin, gimana Odin teh? Janis bener diampura Kang. Cek Janis harita mitra bari ngagenggeuk ceurik harita di kamar ngingsreuk. Si bibi di luar harita nu di luar para pembantu harita nu ngadengekeun tapi teu wani katrok oge. Sabab manehna sok sieun kumaha onam sok sieun ka balerang harita kacarekan eta ku Janis. Kurtibah neuteub we seukeut harita manehanana. Kana panto anu mana eta panto di jerona aya Janis tangtuna mitra.
mitra kaum dangu sadayana. Isuk kanana isuk-isuk Janis anu geus dangdan seperti biasa. Di pikiran anak anu memang teu menentu dina waktu ayeuna. Beungeutna anu muram rasa kesedih inget wae kasih Odin tangtuna we anu teu bisa dipangbalerkeun. Rasa bersalah anu tangtuna we aya. Tikung sirilah harita cekit aya mobil eureun ka dirinya di tangtuna we nya tanah Yahya nu turun. Yahya nu nerobos asup harita. Janis nu kana di kamar harita kerung. Saha sih teh? Cek Janis harita. Janis. Cek Yahya nu ngetrokan kana pantona. Janis yang ngerasa kaget lantaran Yahya kunaon make jeung asup ka jero imah sagala rupa. Janis anu mugakeun panto. Ya. Kang Yaya kok lompat ke bumi? Janis, akang ngahariwangeun ka Janis, diteleponan ku akang kunaon teu diangkat. Janis pang sengaja dah apena di pareuman Kang. Margi nuju di charger heula. Cek Janis ari teu alasan. Para manehna mung kaganggu manehanana bener. Janis anu kurang resep harita karena sikapna Yahya dina waktu ayeuna anu wani asup ka jero imah segala rupa. Lila-lila mun bisa asup ka jero kamar kitu cuk pikiran Janis. Memang manehana daek kasebutkeun dicium ku Yahya, tapi kur sabatas kitu we unggul. Henteu leuwih henteu kurang. Janis justru menghindar kana nanaon anu kalakuan Yahya lain sekali dua kali. Pikeun ngajak Janis harita ini ka salah sahiji hotel atau kumaha. Tapi Janis tangtuna we teu pernah satuju kena naon anu dek dilakukeun ku Yahya. Dirina masih kana sanggup kuat nahana. Janis beragi ruah kita keluar baik bawa tas. Janis kurang katinggal ini. Janis mun sedih na kadanan. Janis itu bawa omong harita cicing weh. Pamaya ka sedih. Terusin ka akang. Nah, si Gemel eta nyakiti ka Janis. Janis nu neuteub harita seukeut ka Yahya. Kang Odin teu naon-naon ka Janis. Teu naon-naon ka Janis. Tapi kadang-kadang Janis anu alim kawas kitu. Naon? Ini masalah Janis Kang. Sebetulnya angin terkedat terang karena anu aya dina hati Janis ayeuna. Cek Janis harita dina teutepan anu masam na keranan. Lantaran ngarasa kurang resep harita kana kalakuan Yahya anu memang tumanya kana masalah pribadi manehanana ayeuna. Nya manehanana anu memang salama ieu memang teu akur jeung si Odin. Bisa prakawin bahkan 3 bulan dilana. Dirina anu memang sakamar jeung si Odin tapi saeutik oge sama sekali dirina anu teu berharap si Odin jadi salakina. Tapi kenyataan anak ayeuna si Odin anu geus ngirimkeun surat cerai pikeun tanda tangan tangtuna mitra. Janis bener-bener anu teu suka diresep anu tadina manehna ngadesek ayeuna geus dijabanan. Janis sama sekali ayeuna anu tengah tanda tangan ieu samalah leuwih dikeupeuh harita diasupkeun dirames diasupkeun kana lacina lain tanda tangan mitra. Janis lain akang hayang apa kana pribadi Janis. Tapi lamun Janis misalkeun boga kekeheul boga kapusing leuwih hade bicarakeun ka akang. Akang siap ngupingkeun anak. Sugan yang sugan akang bisa beres solusina. Mohon pisan Kang. Cek Janis cerita.
Janis pada nyanak mobil. Janak mobil. Terus? Janis oge bersimpang heulanya terka Dea. Ku akan dijejapkeun. Teu kedah Kang. Nuhun pisan. Pamanten Janis nu tadi teu aktif heula HP-na. Jadi Janis ayeuna hoyong nenangkeun diri ongkoh. Tenangkeun diri. Emang Janis kunaon sih? Aya naon, aya hubungan naon jeung si Gemel teh? Jeung si Odin teh? Si Odin nyakiti Janis atau kumaha? Odin sama sekali teu nyakiti Janis Kang. Nyantos Kang di waktu terus siang ongkoh ya. Ini jak nyawalakeun masalah pemunduran barudak karyawan-karyawan di atau di perusahaan. Nyantos tuh Kang. Saya beri mangkat. Cek Janis harita bari ini leuwih ti heula harita mitra. Sedengkeun Yaya nu malohok harita ningali sikap Janis kamana anu dingin katingali ayeuna. Dina hatena Yaya harita. Kunaon si Janis? Wah. Pasti hubungan jeung si Gemel jika nama. Janis harita nu katingali asup kana jero mobil sareng Yaya harita nu nuturkeun. Anu naik kana mobil manehanana bari pikiran anu kesel na karantur ka karotna karanan dina waktu hate ayeuna. Mobil Janis nu mimiti gerak harita nu saterusna ninggalkeun eta tempatan. Tanpa basa-basi nyemprung indit ninggalkeun eta tempatan nuju ka imahna Dea. Sedangkeun Yahya ayeuna manehna oge teu nuturkeun ka Janis. Manehna labas harita nyatana ka perusahaan. Sapetering harita di jalan harita Yahya nu nelpon ka anak buahna tangtuna. Halo. Ya Pak. Ke di mana? Ke di base camp Pak. Aya tugas ka anjeun. Tugas? Anjeun apa Kang ngaran si Odin kan? Wah, tangtu apal bos. Dewek hayang singkirkeun anu ngaran si Odin. Siap bos, siap. Jani atanapi non ngarana Yahya harita nu langsung nyimpen HP-na kana dashboard. Bari nyongengkeun bibirna harita. Odin. Anjeun bener-bener kudu disingkirkeun. Soalnya lamun anjeun teu disingkirkeun bakal jadi duri dina kahirupan aing ke kana kareupna. Janis. Anjeun mau bisa leupas ti akang. Tapi kumaha carana supaya si Janis kepaku ku aing. Yaya nu kerung harita bari ngajalan ke mobilna manehna. Tiba-tiba Yaya harita nu boga inspirasi. Terus saterusna kilatan panon jahat katingali. Cek Yaya bari ungut-ungutan dina waktu ayeuna. Bari nyejep gasna harita teuing naon anu kapikiran pikiran Yahya dina waktu ayeuna mitra. Sedengkeun Janis anu nepi ka imahna Dea. Mobil harita diasupkeun ka pakarangan imahna Dea. Curut harita Janis teh turun harita. Sanggeus turun Janis nu leumpang nangtung dihareupeun pantona imah Dea. Tok. Janis nu ngetokan panto imahna Dea. Tekong sirila harita reket brai pantona muka. Tetela inungna Dea nu muka teh. Geningan neng Janis sok kalebet neng. Dea na aya, Bu. Aya. Dea Janis ya. Nyapa mah? Harita cek Dea. Anu turun tina lantai 2. Dea anu make baju masih kena baju tidur we di waktu ayeuna. Sedangkan Janis nu neuteup seukeut tadi bari molohok ningali Dea anu make baju tidur. Ya. Kunaon mah kamu make baju tidur keneh? Emang kunaon kitu? Cek Dea di harita. Kamu emang bener-bener ngundurkeun diri, Dea. Dea nu ngaranna panjang harita geek diuk dina kursi. Janis anu nuturkeun harita diuk. Tekul ngisi lihat si Bibi harita nyuguhan. Emang kamu bener-bener ngundurkeun diri? Janis.
Saya benar-benar nguruskan diri Janis. Jujur, satu nyaman. Maksudnya kamu? Memang ya masalah urusan rumah tangga kamu. Lain ke masalah urusan rumah tangga kamu wajar lamun misalkan rumah tangga misalkan cerai atau aku mah, tapi urusan masalah kamu. Jadi dia tadi anggapna anu seruana jeung Janis samalah loba jalma nu ngaprok-ngaprok anu naranyakeun. Kok Janis diaprok-aprok ka Yahya? Sebab Janis apal meurinan. Lamun Yahya babaturan anakna dia kan. Pajarkeun Janis tidak aprok-aprok ku ya ka Yahya teh ku dia. Sementara Janis sorangan kan boga salaki. Ieu nu jadi teu nyaman ka saya. Tapi dia tolong Janis deh. Kamarku tetap di perusahaannya. Soalnya Janis jeung Sardil jeung Linti jeung kamu deh. Janis, selesaikan heula rumah tangga kamu. Kakak Janis bisa asup deui. Ya. Kamu mal nulungan ke Janis. Lain mal nulungan ke kamu. Justru aya masalahna aya di kamu. Kamu nu bakal bisa nyelesaikan anak. Ayeuna pilih salah sahijina saha nu rek dipilih ku kamu. Ulah sampai manu kamu boga salaki terus boga kabogoh di nu lainna. Janis sarita ras inget kana surat cerai. Odin geus kirimkeun surat cerai ke Janis. Terus tinggal tanda tangan. Geus tanda tangan. Janis nu godek. Nah kunaon? Janis itu ngomong harita. Ayeuna kamu daripada selingkuh atau para ruguh mendingan dicerai. Atau cokot salah sahijina saha nu rek dipika cinta ku kamu. Odin geus puguh salaki kamu. Daripada ayeuna Odin salaki kamu tapi kamu ulin-ulinan jeung Yahya. Beri centang tuh naon anu geus dilakukeun ku kamu ka Yahya. Jangan-jangan kamu geus stop deh. Sama barengan jeung Yahya. Tapi saya teu pernah ngalakukeun naon. Memang saya aku. Namun saya sering ciuman jeung Yahya. Tapi enter mereka keterlaluan. Ketika ente ngalakukeun hal-hal anu aneh. Memang menurut kamu bagus. Udah sekadar ciuman jeung Yahya. Janis itu repeh. Sadar Janis. Semua orang di pabrik tercua sebelin ke Janis teh. Dan pada nyahon Janis. Sasaho ge pasti gregetin ke Janis teh. Nah kamu teh apa? Banget-banget karyawan anu memandang jijik ke Janis. Jadi cek saya ulah ngerasa kamu teh memang hebat. Ulah ngerasa kamu teh memang di perusahaan teh paling hebat. Presiden direktur jabatan kamu pemilik perusahaan. Tapi orang lain nganggap kamu sampah. Paham tuh? Daripada saya kababawa. Masalahnya urusan pribadi kamu. Leuwih hade saya ayeuna mundurkeun diri ti kamu. Era keur saya mah. Dah. Menurut Janis aku udah gak ya. Janis geus dewasa. Itu kudu nanyakeun ke saya. Saya mah calon rumah tangga. Tapi kudu bisa nganilai hungkul ke jalma nu geus rumah tangga. Mana anu baik, mana anu bejat. Nah saya dianggap ku kamu bejat. Ya, bisa disebutkan bejat. Kamu terang-terangan selingkuh kan? Walaupun kamu tengah ngelakukan pegawaian anu memang nirca kasebutkeun anak. Nami kentu buka salah ka lalaki lain bisa disebut benar. Jadi sarita nu ngacelakeun Cipanon harita murubut. Janis tuh nu beakeun kata-kata di waktu ayeuna memang nya anak manehna oge.
Tapi ayeuna nah bisa deui henteu si Odin harita balikan di ka manehna. Ya. Jadi malah masalah ayeuna si Odin buka ka mana? Maksudna? Si Odin minggat. Si Odin minggat. Wajar lah si Odin minggat. Artina untung si Odin haritan teu ngabunuh ka maneh ka kamu. Lamun lalaki teh mah teuing. Coba kamu kawin ka Yaya, terus kamu boga jeung nu lain. Bisa-bisa ditembak. Bisa-bisa dibunuh. Tapi Odin cukup ningali bari ngurut dadana. Kamu itu boga peri kemanusiaan. Janis anu ceurik ngabangingik dina waktu ayeuna mitra. Bener-bener dina waktu ayeuna manehna nu bingung tur linglung nakaranan. Ayeuna mimiti karasa perihna ditinggalkeun ku lalaki anu memang sanajan awalna teu dipika cinta, sanajan awalna anu memang teu dipika bogo. Tapi ayeuna teuing kunaon ngarasa nyeri jeung asa nyelu nakaranan. Duka naon anu aya dina hati manehna, duka memang ieu rasa cinta anu nyaliara, duka memang kabawa emosi hungkul. Ngan anu jelas ditinggalkeun ku si Odin dina waktu ayeuna, Janis lir ibarat anu ngalang layung mitra. Bisa berdampak tangtuna oge ka Yahya. Anu ngarasa bingung ke Yahya oge ningali sikap Danis nu anu dingin ka manehanana. Janis, saya memberi saran. Sanajan saya memang can rumah tangga, tapi apalah hak jeung batilna. Alus cing gorengna kudu kumaha sikap kanu jadi salaki ku tangtuna. Ayeuna mah kieu we. Lamun Janis memang nya hayang arek cerai jeung si Odin, kesempatan geus aya. Odin geus mere surat cerai, tinggal tanda tangan. Kamu tangan selesai. Ayeuna lamun kamu teu tanda tangan, keur naon kamu oge? Jeung si Odin henteu. Hantam jeung Yahya. Leuheung ieu. Yahya teh memang bisa disebutkan kasep beunghar. Tapi kan kamu teh apal latar belakang kaos kumaha si Yahya. Emang kamu apal? Sanajan apal oge teh kudu saya nu ngomong. Soalnya lamun saya nu ngomong pajarkeun sampai ka si Odin terus ngagorengkeun ka Yahya. Tinggal cari ketahu ku kamu. Kaos kumaha si Yahya. Jadi ayeuna sama memang kamu kaduhung. Leuwih hade lamun kamu masih kana berharap ka si Odin. Cari si Odin. Tapi lamun kamu bener-bener ayeuna geus merah geus arek mikeun ka si Yahya, miharapna ka si Yahya. Tanda tangan. Aman, beres kan? Janis tengah ulang mereka menang. Ya. Janis minta tolong ke kamu. Kamu balik lagi ke perusahaan. Masalah saya kebalik di ke perusahaan mah gampang. Tapi ayeuna saya hayang istirahat heula. Ya. Suatu masa stres lamun nubuh kamu di perusahaan. Emang lamun ayah saya di perusahaan bakal ngabantu? Buktina sabar kali saya ngabejaan ke kamu dengan kamu teu pernah ngagugukan omongan-omongan saya. Justru seolah-olah omongan saya teh memihak ke Odin kan? Jadi salah. Terus kudu kumaha Janis ayeuna? Kan tadi geus omongkeun ku saya. Namun kamu masih kena butuh kasih Odin, namun kamu masih kena mengharapkan si Odin jadi salaki kamu. Perbaikan yang si Odin. Perbaiki.
kelakuan kamu tinggalkan Jaya. Janis anu ngahulang. Namun kalau masih kena ragu, tanda tangan. Aman. Daripada kamu aina hulang-hulang. Yang cobaan. Cek Dea harita bari cengkat. Dea, kemana kamu? Sakit boga kerjaan. Cek Dea harita langsung init ke luhur harita. Dea. Jadi anu nangtung harita anu saterus lompat. Dea anu neuteub seukeut ka Janis harita. Janis, lihat deh kamu uruskan urusan kamu ayeuna. Tong hariwang pada saya mah. Ayo masih kena tanggal satungtung kagawe kapake magawean kamu. Ayeuna saya keur istirahat heula. Isuk pageto sapaling asup. Cek Dea harita acuh tak acuh harita nu saterusna asup ka kamar. Nu saterusna pruk pantor ditutupan. Janis kutiba nangtung mancu dina tangtunganana harita. Tekung sirila indungna Dea harita nu keluar di kamar. Janis, Bu, kamu kunaon sih kanu sarah tadi? Naon sih Bu? Nyebut Dea tapi Dea orang istirahat heula sunna mah. Jadi apa malam Ibu? Oh nyatu suka tuh nya. Hati-hati di jalanan gitunya. Janis, Bu. Nah tuh salah kita lain bawa ka dieu ulin atuh. Des hate Jani harita asa dag diruna karanan. Insyaallah Bu, sanes waktos. Cek Janis Dea harita bari manggut. Nya ulin ka dieu bawa gitu. Kursa kali-kali nawe harita basa naon basa nikahan berarti kadinya teh. Da ning kasepna keranan pesalaki teh. Mudah-mudahan sih karena boga budak atunya. Bu. Amin. Cek Janis beri gagaro kana sirah namanya. Boga budak ti mana cenah deket ke henteu. Kitu cek pikiran Janis dina waktu ayeuna mitra. Mitra kaum dangu sadayana. Janis anu geus teu berhasil ngolo anu jadi asisten pribadi nya cenah Dea. Wantukna init kalian mau hate nu sedih na karanan di waktu ayeuna nu seolah-olah dipada ninggalkeun. Mobil harita anu nyemprung init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka pagaweanana. Sanggeus nepi ka pagawean jalma-jalma nu ngarariung harita di pagawean. Janis anu kerung. Kunaon jalma ngarariung di dieu karyawan teh. Tekung sirila harita Janis nu asup ke kantor. Oge aya nu nuturkeun mangrupakeun saurang HRD mitra. Bari mawa satumpukan harita surat pengunduran diri.
Janis ngagebeg hari terluas. Nah maksudnya ieu teh? Maaf Bu. Para karyawan hampir ada ayat 30 orang. Hari ini memang mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Maksudnya? Justru eta saya geus nanya. Penyebab dan pengunduran diri teh aya naon? Janis anu karung dina waktu ayeuna mitra. Samali aya anu langsung damel di perusahaan anu memang anyar dibangun. Perusahaan anyar dibangun? Emang perusahaan naon? Tacan terang perusahaan naon. Tapi perusahaan memang tetap di daerah dieu. Tapi ayeuna kedah kumaha Bu? Kinten-kintena. Ya sudah. Jalan mana mundur sendiri tangtu nawe mah bisa ditarik dilah. Kun bae antep kun mundur kun saya nawe perusahaan. Besok we diakeun rapat weh. Usaha anu loyal ke perusahaan. Perusahaan anu rek mundurkeun diri supaya tenang. Janis dina waktu anu bingung lakaranan. Paku kumaha? Biasa masuk aya dea paku kumaha teh. Dea anu lebih cerdas ke perusahaan tangtuna we. Harus bisa mencahkeun masalah. Tapi kalah dea ayeuna anu mundurkeun diri. Janis sajong-jongan anu ngahulang miraga menang dina waktu ayeuna mitra anu bingung lakaranan. Kudu kumaha carana mecahkeun ieu teka-teki anu memang kacida bisa asa rumit lakaranan dina waktu ayeuna. Tukung sirila kita kirining telepon disadah harita. Halo. Ya. Apa bersama Bu Janis ya? Iya. Maaf Bu. Saya Rija. Patija. Ya, saya Patija. Bagaimana Bu? Kalau kita ketemuan nanti? Kebetulan sekalian ada acara di salah satu hotel Bu di kota ini. Oh gitu. Jam berapa? Sekitar pukul 7. Baiklah. Janis harita manehna anunya tujuan. Sabab Tija mangrupakeun salah sahiji jalma penting di perusahaan kasebutkeunana. Tija mangrupakeun salah sahiji marketing anu sok biasa mawaan jelema pikeun diajakeun meeting sok disimpen di restoran, hotel, tawana-wana meetingna taradeuk di perusahaan. Janis anu teu boga pikiran naon ieu. Sob Teja kasebutkeunana anu memang bang tahun-tahun hirup jeung mana atarapi nya hirup di perusahaan. Kasebutkeun kepala marketing di waktu ayeuna jalma anu paling sibuk jeung paling hebat we kasebutkeunana. Teu masalah lamun Patija anu nyebutkeun ek diayakeun ketemuan teu manehna tangtuna moal klien. Waktu beuki nyerelek harita ka sore. Kira-kira jam 4 Janis harita nu keluar. Saterusna Janis anu nyemplung balik init ka imahna heula. Sob pertemuan anu mangtang tuna we anu masih kena lila nyatana jam 7:30. Janis bisa istirahat heula, Janis oge bisa bebersih jeung lain sajabana. Pikiran anak anu kalau nu galau nakaran kerjaan di sini waktu ayeuna. Jurut turun tina mobil nu saterusna nuju ka imahna. Janis kebat ka kamarna. Kek diuk Janis tukangan meja rias
bari neuteub seukeut kana meja tapi kana beungeut anu memang ditutup teu kicup-kicup diimpleng. Janis bener-bener dina waktu ayeuna nu ngahulang miraga menang mitra. Batur ngomong, batur naon. Red ka kenca, red ka tuhu. Asa kalungitan, biasana sok ayatnya getara ngomong. Aya-aya dongku kanana atau jadi salakina, ayeuna mah weleh mitra. Tapi nu mantak aneh ieu hawas terapi sumilirna wawangian anu memang biasa sok dipancarakeun tina tubuhna si naon ngaranna teh si Odin. Anu ngaganggu nakeran kana pikiran manehana dina waktu ayeuna ngajadikeun Janis anu bener-bener dina waktu ayeuna kangen ka si Odin. Odin. Di mana Kang Odin teh sebenarnya? Janis anu nyokot HP-na tina tas. Terus si Odin diteleponan deui harita, tapi da weleh diteleponan oge. Sama sekali anger jawabanana kawas kamari. Odin anu di luar jangkauan, sama teu aktif HP-na. Janis jengkel, Janis anu kesel nakarana dina waktu ayeuna, tapi teu bisa majar kumaha. Naon rupa cara manehanana ayeuna ka si Odin anu geus dilakukeun. Tapi weleh Odin oge nu memang teu ngangkat telepon. Janis anu langsung manehanana nyatana ka kamar mandi pikeun bebersih lantaran sakedeung ditangtuna manehna kudu mangkat deui. Pikeun nuju ka salah sahiji hotel berbintang di nu aya di eta kota. Sageus beres dangdan jeung sagala rupana kira-kira jam 7 Janis harita anu memang init ninggalkeun eta tempatan. Sama init Janis harita bebeja ka si Bibi, bisi deudeupeun tawa kumaha. Si Bibi anu mangut. Leos si Janis nu ngaleot diteuteub parita ku sararea. Para pengawal nu nyampeurkeun harita, non bade di sarengan. Cek pengawal harita sanajan pengawal oge. Tangtuna we Janis anu tara biasa dibarengan tangtuna nolak. Teu perlu Mang. Cek Janis harita. Tapi non angkat wengi kacilebisan bahayana. Cek pengawal harita. Teu perlu. Janis harita nu neuteub seukeut harita. Mohon mangga. Cek pengawal dina waktu ayeuna. Tapi kitu-kitu nanti bari ngomong ke anak buahna tangtuna we kitu miharap lamun Janis aya naon-naon dina waktu harita. Mobil ini harita meulah eta tengah kota. Sedangkan pengawal oge harita opatan harita nu langsung we nuturkeun ti tukangeunana sanajan jarak jauh. Tapi apal nu tetep dina mobil Janis, teh ngabayangan mobil Janis dina waktu ayeuna. Dirina teh miharap Janis aya naon-naon sabamanehna nyaho. Lamun Janis ayeuna pikiran geus kalau. Katingali dina paramanana Janis anu teu tenang nakeranan. Pengawal anu tangtuna teu ngabiarkeun Janis mitra. Cup harita mobil asup ke pekarangan hotel. Nu saterus ka tempat parkiran. Janis anu turun harita dina tempat parkiran katingali anu nyambutnya tara patija. Serasa orang karyawan atanapi staf senior di bagian marketing tangtuna mitra. Patija? Mohon Bu. Emang aya tamu di mana? Kalau sana ya tamu di luar kota Bu. Di Tarania. Oh, di kota Tarania. Saha kitu? Perasaan? Mohon Bu. Saurna pemilik perusahaan ternama di kotana. Oh gitu. Paminamana Pak Jen. Pak Jen. Mohon. Ayo mangga. Tos disiapkeun di ruang VIP. Janis harita nu neuteub seukeut harita ka tija hatena deg-degan karanan aya naon sabenerna maneh teh kunaon asana deg-degan karanan keur Janis. Janis anu neuteub seukeut harita ka pintu VIP.
Tegung sirila harita Janis anu mencet bel harita ting tong cenah kadenge. Di luan jalma harita di ruang VIP harita katingali anu carangkat turun nararangtung anu nyambut kedatangan Janis. Katingali salah seorang harita jalma anu memakai jas, make baju bodas katingali. Make kacamata tur kasep anu neuteub seukeut ka Janis bari mangut. Selamat malam Bu Janis. Ya, selamat malam. Saya Jen. Oh, ini yang namanya Pak Jen. Iya. Silakan duduk. Jen hari tanu katingali ramahna kerahanan, sedangkan Jen hari tanu manggutkeun sirahna ka anak buahna. Terus anak buahna hari tanu ngeluarkeun berkas anu memang pikeun dijadikeun naon ngaranna teh bacaan kerjaanis meureunna mitra pikeun dipelajari. Bu Janis, maaf malam-malam saya mengganggu sebetulnya. Tidak apa-apa. Jadi begini, saya sudah mendengar perusahaan Bu Janis yang begitu pesat dan ternama. Saya mengajukan kerjasama untuk dengan perusahaan Bu Janis. Kerjasama. Perusahaan saya perusahaan yang lumayan besar, Bu. Ibu bisa pelajari nanti. Saya juga tidak mendesak buru-buru, karena saya tahu kalau ibu juga tentunya banyak kesibukan. Tapi jujur saya berharap kita bisa menjalin kerjasama, Bu. Baiklah, kalau begitu. Janis hari itu nyokot lembaran-lembaran berkas. Bisa terus mempelajari cara pengembangan eta perusahaan tangtu nawe kawas kumaha beurinan. Maka tingali hari teh Janis anu ungut-ungutan. Bagaimana, Bu? Kalau saya melihat perusahaan Anda perusahaan yang cukup maju ya. Begitulah, Bu. Cek Pak Jen hari teh katingali baru imut ka galenyu. Baiklah kalau begitu. Sepertinya nggak ada salahnya kalau saya juga memikirkan bekerja sama dan saya mungkin akan menerima perusahaan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang saya harapkan, Bu. Pak Bos, kita semua sekarang sepertinya mendekati kerjasama sama Ibu Janis, seorang pebisnis yang kompeten. Tidak ada salahnya, Bu Janis, kalau kita rayakan dengan minum anggur. Apa? Saya tidak minum anggur. Oh begitu? Tidak apa-apa. Pak Mus, pesankan minuman-minuman yang lain untuk Bu Janis. Siapa? Asisten pribadi tang tuna hari itu bari ngaleos. Anu tekung sirila tang tuna we eta asisten teh datang. Beri mawa es jus mitra. Makasih. Cek Janis harita. Sedengkeun Jen harita anu merentahkeun anak buahna ka luar. Jen harita anu pengomong ka Janis, Bu Janis. Saya benar-benar bahagia bisa bekerja sama-sama Bu Janis. Orang yang begitu hebat,
saya udah mengenal lama sebetulnya dan memperhatikan Bu Janis udah lama banget. Tapi baru kali ini saya bisa dan berani untuk mengajukan diri untuk bekerja sama. Semoga kerja sama kita itu akan membangkitkan perusahaan-perusahaan yang lebih kompeten lagi, Bu. Iya. Saya juga berharap begitu, Pak. Silahkan Bu minum. Harita Janis anu tangtuna minum. Ya gitu di jen dina waktu ayeuna. Panon jen harita ningali harita kana minuman Janis tangtuna we. Janis harita nu mimiti nyokot gelas. Katanya Bu Janis sudah mempunyai suami ya? Iya. Kok enggak bareng sama suaminya? Kebetulan suami saya lagi keluar. Oh gitu. Ya tidak apa-apa. Maaf saya mengganggu, Bu. Tidak apa-apa. Jen harita mangut. Janis harita anu ngadekeun gelas tangtuna mitra. Panon jen nu meletet kana gelas Janis harita regot we Janis anu ngaregot harita. Pada campuran ku ngobrol itu jeung segala rupana we mitra. Nepi ka akhirna Janis oge minum maksudna minum es jus. Geus beak setengahna di waktu ayeuna mitra. Beres minum jus Janis harita katingali rada pusing na karanan. Janis teu ngarungkeun harita halisna. Kenapa, Bu? Janis harita anu ngagegel bibir serangan harita. Awakna karasa asa panas na karana di waktu ayeuna. Teuing naon anu memang ngajadikeun dirina asa panas na karanan. Sepertinya saya harus pulang dulu. Kenapa, Bu? Gak enak badan saya. Maaf ya, saya harus pulang dulu. Harus istirahat dulu kayaknya. Janis beres ngawan kitu harita anu rek cengkat harita kuprak we harita mitra. Sedengkeun jen harita nu neuteub seukeut. Bisa terusna jen anu telepon harita mitra. Halo. Ya. Tegung sirilah harita katingali salah seorang jalma harita nu gagah turun harita tur kaset. Awak Janis harita anu rage yang dibawa harita kana mobil. Blesat ini tinggalkeun eta pitempatan. Janis. Jaga jalma harita. Mobil anu nyemplung ini harita nuju ka salah sahiji pila. Anu mana eta pila teh aya di salah di sisi huta atarapi di sisi kota mitra. Janis anu ngagebra sare dina waktu ayeuna mitra. Bari usak-usik sabenerna mah Janis teu sare rada ngan padan teu inget dina naon. Awakna nu karasa panas takaranan harita mitra. Odin. Cek Janis harita anu nyebut atau manggil ngaran si Odin mitra. Odin. Cek Janis dina waktu ayeuna mitra. Awakna siga cacing. Sedangkan eta lalaki kutubah mesem harita. Tapi pas ngadengekeun ngaran Odin harita dak demadak harita. Paromanana anu langsung beku dina waktu ayeuna tur dingin mitra. Kurang ajar. Si Gemel disebut-sebut. Nah lain aing. Nah si Janis pasti bogoh ke si Gemel. Atau si Janis pada hubungan jeung si Bengel. Kurang ajar. Sing horeng si mana horeng eta teh dengan Yahya mitra. Yahya anu ngejebak Janis dina waktu ayeuna mitra. Lantaran ngerasa penasaran jeung hayang supaya Janis anu tungkul teu bisa incah ka ditu ka dieu. Cara-cara Yahya tangtuna anu dianggap efektif meureun keur nalungkeun Janis dina waktu ayeuna mitra. Tegung sirila mobil harita nu geus nepi ka salah sahiji tempat anu mana eta pila. Anu katingali kur aya penjaga we di eta pila teh. Ningali dirungan nu datang harita bari mawa awewe. Keur penjaga harita ku tiba silih teuteub we jeung baturanana tapi geus biasa jiga nama.
Tiba-tiba serengnya we hungkul. Para penjaga harita anu teu loba omong, sedangkeun Yahya anu mangku Janis harita ala bridal tangtuna mitra dibawa asupnya tenaga kamar. Karohangan anu tangtuna we anu tertutup na keranan. Launan Janis nu disimpen harita dina seranjang. Janis anu awakna terus-terusan harita manehna usak-usik ka ditu ka dieu mitra. Cek Janis harita nu katinggal ngadesis na keranan mitra. Pipikiran anak anu geus teu kontrol segala rupana. Yahya harita katinggal nu mesem we ningali kalakuan Janis dina waktu ayeuna. Bener-bener keur Yahya dina waktu ayeuna anu ngajadikeun Janis lir ibarat cacing kalung ge nu borengkalan harita mitra. Janis ayeuna urang senang-senang jeung urang supaya Janis ayeuna tetap jadi milik akang nu sautuhna. Cek Yahya harita anu katingali nyerengeh mitra neuteub seukeut kana awak Janis dina waktu ayeuna mitra. Yahya bener-bener dina waktu ayeuna nu licik na keranan. Odin. Cek Janis harita anu mereumkeun panona harita. Bener-bener dina waktu ayeuna Janis anu geus teu mikiran naon. Dina pikiran anak ayeuna teh hatena si Odin we bener-bener. Palamitra kaum dangu sadayana. Yahya anu mimiti harita gerak padeuketan kana awakna Janis ge harita Yahya anu diuk dina sisi ranjang. Janis anjeun ayeuna moal bisa ninggalkeun akang. Sabab akang jalma hiji-hijina nu baris kapimilik Janis jeung harta Janis. Cek Yahya harita nu seuri mitra ngarasa bagja na keranan sedengkeun Janis dina waktu ayeuna harita anu bener-bener geus teu kontrol. Gagamang ngeun Yahya nu ngagamang harita mitra anu ngusapan kana pipina Janis sedengkeun Janis harita anu tangtuna we anu nyepengan kana leungeun Yahya dina waktu ayeuna anu terus ngadesis manggil-manggil ngaran Odin mitra. Odin. Cek Janis harita sedengkeun Yahya anu teu loba omong dina waktu harita. Pakaian Janis lalaunan harita kulantaran make kameja nu dilaanan kancing bajuna mitra. Blak katingari harita kaayaan awak Janis anu lir ibarat salju bener-bener dina waktu ayeuna nu herang morenya dina keranan. Yahya anu pikakeun deui ciduh dina waktu ayeuna mitra ningali kenyataan awak Janis anu sakitu menterengna mitra. Janis bener-bener ayeuna anu gulatak gulitik. Yahya anu neuteub seukeut harita sajong-jongan harita ka Janis. Nu saterusna Yahya harita anu muka kancing baju manehanana. Harita ngadeuketan kana awakna Janis terus naik kana ranjang. Janis, iya Kang. Anu bari sirup jeung Janis dina waktu ayeuna. Cek Yahya harita anu usapan deui kana beungeutna Janis nu saterus ngungkung harita ka Janis. Yahya harita nu neuteub seukeut kana beungeut Janis beuki deukeut. Barang harita pas rek deukeut na karana harita karasa aya nu ngacengut kana buuk manehanana. Hiup geduk bak harita kadenge. Awak Yahya nu dibantingkeun dina waktu ayeuna ku tanaga anu sakitu rasana na karanan harita kebeg. Yahya harita nu geus teu bisa kukumaha harita langsung ngagedebeg dina waktu ayeuna mitra. Jebrot sawara kali harita awak Yahya dari tenggelan tu dijejek harita ku eta jama. Yahya harita anu kakarak sadar yen anu datang tetela geuningan si Odin mitra. Kurang ajar. Jandit anjeun anu kamanfaatkeun ha. Kurang ajar sia. Gemel. Wani-wani sia ngajar aing. Pengawal. Yahya harita nu ngagorowok berdek harita pangawal anu datang ka dinya. Abege ngarasa aneh di mana datangna si Odin di waktu ayeuna sabab panto anu memang
ente katingali muka jeung dijerot di luar teh aya pengawal, tapi si Odin geus nyawa-nyawa di jero. Bingung sarada ge di mana jalanna si Odin. Janis anu memang masih kena teu sadar dina waktu ayeuna. Anu kancingna hari bajuna hari tan geus dibuka ku Yahya bener-bener ngajadikeun amarahna kana keur si Odin. Harita bener-bener Yahya disiksa ku si Odin sabaraha kali mitra jebrot sedengkeun pengawal harita anu langsung nyerang ka si Odin kurang leuwih aya kana genepanana. Sakolebat si Odin harita barang atap senjata tapi nya senjata bude pedang harita nu rek niban kana awakna si Odin dina waktu ayeuna. Odin anu kursi bah ngakupaikeun leungeun dina waktu ayeuna beresat harita siga aya Sainar anu memang kaluar tina leungeunna. Sakabeh para pengawal anu genepan dina waktu ayeuna libat anu kabawa kadorong ku angin anu sakitu kuatna harita ting jeledek harita keluar tiata ruangan VIP mitra. Sedengkeun awak Yahya dina waktu ayeuna nu katingali anu leuleus takaranan krabak loba beheungna dicek bisa terus dari senekelkeun kana naon ngaranna teh disenekelkeun kana tembok. Kurang ajar maneh geus hampir ngotoran ka Janis. Anjeun kudu meunang akibatna. Cubrot harita kusak. Yahya sabaraha harita dina waktu ayeuna ngagoler harita ka handap. Sedengkeun Janis hari atrapi anu keur ngalentang kawas kitu harita nu saterusna. Janis dibawa kana mobil Janis sorangan harita. Yahya anu teu nyahoeun lantaran kapiuhan. Sedengkeun Janis harita nu dibenerkeun di pakaianna ngan belesat harita kaluar teh tapi tempatan. Terus saterusna ka parkiran awak Janis anu digolerkeun dina jok tukang. Sedengkeun si Odin dina waktu ayeuna manehna anu kaluar terus saterusna asup ka tempat setir saterusna mobil anu langsung melaju kalian gancang nekeranan. Mobil anu nyobok init ninggalkeun eta tempatan ngarah ka imahna Cepo mitra. Di sajeroning perjalanan katingali si Odin anu fokus ada mawa mobil atau mawa si Janis dina mobil. Katingali paroman si Odin anu geuneuk nakaranan amarah nakaranan mitra. Dikungsi di mobil oge nu geus nepi. Nu saterusna mobil harita diasupkeun nya ka pakarangan. Sanggeus kitu harita si Janis anu di pangku saterusna dibawa ka kamar. Pengawal jeung pembantu nu ningali Janis ayeuna nu dipayang dibawa ka kamar. Bi. Jaga Janis. Mohon Tuhan, mohon. Cek pengawal harita atarapi cek para pelayan. Sedengkeun Odin sanggeus nimpen Janis harita nu langsung deui init ninggalkeun eta tempatan. Den, mereka mana deui? Pada angkat heula Bu. Bi aya pamangan heula. Cek si Odin harita bari langsung keluar. Sararea ge eueun bari nanya ka si Odin katingali paroman anu geuneuk nakaranan mitra. Odin anu ngalios ninggalkeun eta tempatan tangtuna mitra teuing ka mana ngilesna. Sedengkeun Janis anu masih kena can sadar dina waktu ayeuna anu ditungguan ku si Bibi tiluan. Katingali anu narawe cotang tuna eta ke si Bibi atar pikir Janis. Si Bibi anu tangtuna we anu ngarti manehna nyieun susu jeung lain sajabana supaya Janis anu langsung bisa dieureunkeun tina baceona tangtuna meureun kitu ceuk pikirna nyaetana si Bibi. Para mitra kaum dangu sadayana cak atuh urang tuna heula deui ka dieu insyaallah dina dinten anjing urang diteraskeun deui kumaha dicutanana kalian ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.